ini parah nih. Aduh, kayak awewe euy. Gelis ya. Gelis ya asli euy. Saya kerampas ah. Kerampas ya. Ya, aya awewe di ditu tuh aduh gelis aing era euy ngomong aduh. Era, Tenang sah, aku aing bajakeun tapi asal kieu heula aing mah. Sok tenang, gampang awewe mah. bener eta teh. Aslina Bisa gitu mana ngomongna. gampang. Ini bedakeun aku gitu. Cek si Isa ngope kitu nya. Heeh, gampang. Heeh. Ya, kok aing bere duit mah. Tah. Apa kan? Sing gua asa di dieu. Geus sok aing nungguan dia. So si A itu tete Nisa cantik cenah. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu teh tuh, si A itu tuh teh. Ai, kamu bilang apa sama dia? Enggak, Neng. Ini aku teh lope badag. Lope-lope. Kalau lope-lope mah kenapa bilang sama dia aku so cantik? Ojek. Hehe. Sa, hampura sa temang kewe urusannya urang bodoh lah ya. Ribu teu kuat. Oh. Ai si burik si kunyuk. Udahlah, bye. Aduh, aing masih burik. Jadi kabur awewe lagi euy. Anjir. Lumayan aing menang duit 100.000. Kabayang we si salit geplokan menang ku teh. Baik, nu penting aing menang duit 100.000. Anjir da ieu mah uang mainan teh, Po. Ah. Si kunyuk si Faisal mere duit masuk ke aing. Untung ku aing si Faisal tadi ditipu, jadi aing ketipu deui genan. Dan teu nalangsa teuing. Kunyuk teh apes. Si Faisal di mana sok ulina? Ikut nama sepi kafe. Di dieu nya. Benar. Ya apa tuh? Ayo. Ningali budak aing teh. Aing geus neangan si Faisal teh isuk balik. Aya perlu ka lu? Budak aing sarua teh isuk teh balik-balik. Oh, cek si Acil cenah sok ulin ka dieu ka kafe Barles. Budak aing iki. Dieu. Nyaho urang mah gue rek neangan heula budak urang si Faisal. Buat di dieu Di dieu Cil. Ya. Bawa budak aing ge diajak ulin ku si Faisal. Nyaho teuing pan aing teh nyaho di teangan teh jeung si Kancil. Ayo ulin jeung sa Kancil. Teu apal ulin mangan sok ka dieu. Ningali teh budak aing situ budak leutik. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Biasa nama masuk ulin yang sisal dan siga nu barogoheun. Ari barogoheun mah geus wae Mang Jack, uang kawinkeun, uang nanggap dangdut aing nambah kreog, wayang ku aing saminggu hajatna gerek. Hah? Tah kakayang ceuing aing kudu bebesanan jeung sia mah tuh badoyok. Erek nanggap dangdut nanggap aing 7 pete ge. Teu hayang. Anak aing mah erek dikawinkeun jeung anu beunghar. Aya tuh orang Bandung nu resepeun. Goblok sugan. Wah aing ditawaran sa bener-bener padoli teuing aing geus Faisal ge payu. Awewena geus sok ulin mobil heuh. Sia teh pabalagaan. Oh jangan, saya kabaturkeun. Anak aing geus hayang kan aing masih hayang aing mah. Bari nage anak naon sia? Kau sering kolot para sia. Iya tuh dah. Anak aing mah polontong sia teh. Aing kasih anak baru doyok. Isal, gimana atuh? Ini dari tadi bapak aku nelponin. Bisi kesini nyusulin. Sarua puguh ya. Bapak saya ge nelponan wae ngan teu diangkat. Bah, tapi keun wae nya kumaha engkewe. Ini enggak apa-apa ya, bilang kita main lah. Anak aing mah bari ka anak aing. Sarua anak aing oge loba ieu awewe mah. Anak aing mah kabogohan teh loba. Sarua anak aing geus Faisal ge. Hayang aing bebesanan jeung maneh sia teh badoyok. Sal. Mana yang mari teleponan gua apa tidak angkat-angkat? Sama. Aduh. Sia teh. Cecer. Bapak neneangan teh isuk tidur. Cek aing ge kawinkeun wae ai barudakna barogoheun mah. Teu hayang manoyok aing bebesanan jeung sia. Marukan aing hayang pisan. Hop, guys. Kita udah ketik. Guys. Aing teu hayang sia teh. Sarua ieu teh hayang. Balik sia teh. Aku bebarengan we jeung si Isa sia teh. Nyaho bapak teu satuju nyaho teu. Naon deui? Kolontong pisan Oh, Guys. Rok. Oh, sudah menolontong pisan goblok. Sia. Teu meunang diatur mah glut cing aing kadeh.
Anjir, Mang Jack euy, aing mah cilaka ieu mah. Cik si Mandoyo. Awewe na geus beda deui, lah itu malin pamajikanna. Diduitkeun ku aing. Mau kemana si Mandoyo? Saha ieu? Pegangan tangan saudara. Bisa, aing bisa disogok. Sorry, ini sudah tidak benar. Kalian melakukan cinta yang terlarang. Sorry aja, aing disogok. Bisa, aing bisa disogok. Naon dia? Urusan angke mah. Badayak! Anjir! Aing! Badayak! Aing teh cukup kubas, rek! Rokok ah. Rokok naon, Jang? Hoyong rokok super ah sabungkus. Mangga. Sabaraha ah? Ya sisna. Dua-dua. Heeh, engke. Engke nyusul engke. Kalah ya, kena ladangan heula. Engke nyusul bener. Kapan aing teh meuli udud jan? Nah ieu angsuna dibikeun deui apa? Ieu nya, Ieu mah duit aing kene. bikin di. Ah, nah ieu kakara diangsuna 5.000. Oh, engke. Inanya. Kalah tuh. Ya tuh, ah. Puntennya, hilap tuh. Duh, nyanya. KDA engke mah nging kitu. Bisa aku kayak dengar. Sudah dibalik ke deui. Makan nambah. Satu aja tak. Kayak kalem. Cing! Nah kena yang dia, itu bapak mana neangan? Bapak urang. Buru tuh, bisa ngamuk. Bener. Bisa melotot wae. Neangan mana ti tadi? Sok. Enak nih, roti jeung teh pucuk. Sepisalna eueuh. Ditipu ku aing lah, pusing. Kuat aing roti ya. Aduh. Mantap, men. Aduh. Nyah. Ah. Aing mah neh nanaonan ket. Bapak aing teh nitah teu naon. Gitu, neangan mana? Neangan naon? Neangan mana tadi? Naon bapak aing mah teu neangan ket. Nah ieu roti aing diberak deui nih. Lah, kira roti tengenah atuh. Tengenah ya mah. Angi. Kalau betul. Tengenah kan? Tengenah ya mangis tangi mana ulah bisa karacunan. Nah tengah-tengah tuh we dipurakan ieu resek beak. Kan wae urang nu karacunan mah tuh. Aduh, kana betul. Oh, kabaca ku aing. Sia nyebutkeun bapak aing ngageruan teh hayang roti meureun nya. Hah? Antu tadi neangan mana? Yo, pan ieu mah aing mangsa nungkul bisi tengenah. Lamun ngeunah tang kayak ngek meuli kayak mana dibere di ku aing. Ngalam we. Sia mah tipe muslihat ka aing kitu mah kehed. Kop atuh kop. Engke digantiannya mun ngeunah urang ngek meuli pan. Kok dah ngeunah atuh. Anjing ieu mah teh amis. Tuh amis. Kop eta mah jeung manehnya? Da can dibayar ieu eta teh. Eta 2.000, eta 4.000, 6.000-an. Anjir, can dibayar isal. Acan eta kabi eming nu dihareup. Sabaraheun? 6.000-an meureun. Kayak urang bejakeunnya. Kumaha acil gitu di duit tanah. Tah. Pengmayarkeun atuh. Kok belum teh apes aing. Bukan dikit dibayar ku si isal. Jadi rugi kieu mah.